lain ini mana ka mananya? Tadi kamu cenah naik ka imah sakedeung cenah nyokot susu cenah doma cenah. Tapi eueuh kene geus bosan dengan doma itu doma yang ngurus ka itu aprak-aprakan. Nya ditata deung asa jam leuwih. Ini mana tanya ka mana nya? Bangun ngome HP bangun tepan. Kalau misalkan dia orang gawean geura yuk ini mana ya mah kitu-kitu teuing. Jadi mah kita kudu gawean ku aing geura. Nikah kasabal mong mi HP sakedeung cenah malila. Yaki wari menikan aya jojok pamatuhan ini nah mah. Udah gini, heeh. Mama? Ayo mah kakak teh main HP, jeung main HP. Banyak naon deui daun naon nu andoma nya. Lalu mana mana kita tadi cenah mah sama susu-susu na bang teh ditinyu, da mana aya kita tadi tuan tak urang. Mana mah apa haja eueuh susuna nya teh beak sakedeung. Tinggal cangkana. Atuh kunaon we cigula geura. Sosok ngedang wae tuh baturan dibagi hayam na mobil hayam akhiran lumayan ya 4 kilo 5 kilo nah ya teh aing geus nyokot tak kesel apa tuh ne Merelin. nya tuh digratiskeun na mobil tuh sama mobil aya kene mun arek aya na burukeun Dah sageu ai sok wadul teh dah. Ai sakeun wadul. Sia ku aing teu wadul teu jung tingali na mobil hayam sa mobil geura aya na mobil hayam mah enggak tuh, kayak hitungan di doma aja, awas hayam si awas lamun wadul ku aing hayam sa mobil gelajung, aya na mobil hayam mah. Coba. Hayam bawa adulek, kepala teh kain teh hayo abong kanini-nining, abong bodo batur. Jelema kitu mah kudu ditimpung ku ieu tah. Aing ge. Jangan jelema pasakeun ku aing da jelema kitu teh. Di baledong ku batur mah jelema. Mana jelema naina? Ini siapa yang ditipu? Itu dah aing mah bakal teh ngawadul. Aing teh ngagidik ka itu aing teh ngawadul ting. Ini ada kitu aya ku batur ku aing. Itu lagi aja. Ayo he. Tadi HP deui mah cenah rek ngomong ngedeng bola susu na bea. Lah tuh ngomong di balik di kajieu atuh susu eueuh mah teu iman di kaata rek 2 jam HP teh mah aing teh hayang kudu kape-kapean di doma. Udah teh. Atuh lah kitu. Ayo Ayo ngomong HP. Ngomong HP teh sakedeung. Di mana 2 jam sakedeung aing becak teh bapak. Sabodot teuy. Aing ngatipu dak kasol lamun teh ditipu abiheuh teh ayeuna kudu Udah mah aing teh katongo batur teh atuh. Tah. Mata aing diseng-seng batur. Ayo beda. Jelema na pikas sebeleun pan. Kalau tadi tipu mah aya hutang moal. Kabina-bina teuing. Sawana teh jeung kata yang budak leutik tah. Apanya meureun ngomong HP lamun teh ditipu mah biheung udang biheung ngomong HP. Kabina teuing aing bodoh aing ngarek balik. Yo balik ka itu bapak balik do mah itu mana ngarek